Naon yang? Yang mulai berapa ya eta kosan? Bu. Apa, Bu? Yang nyaho pokona mah mingguan ayeuna can layak eta tempat kudu diberesan. Anjing. Belum. Aduh, kumaha gitu. Duit can aya, tagihan bea, ibu kos senan lagi. Lieur kan sudah mati. Abogoh deui aduh, ngajak ulun. Mana yang duitnya? Nah, pusing bae. Anjing, duit euy kemananya. Duit heula. Berangkat, makanya duitin. Iya kaharep di euy. Nek naon kaharep batur mara meka tukang ieu kadang kaharep. Percuma ka tukang oge naon geuningan ka tukang ngadon paling. Hari wae di dinya mah udah panggih teh. Aya Ryogi. Naon tah cing naon Priyogi naon? Aduh. Kan kamu teh ente teh karek gajihan atuh. Sudah geus beak deui ayeuna. Pake bobogohan apel biasa Alah, bener ari bobogohannya maksakeun. Ieu duit yang naon? Sanggup kosan ambil di Kosan? telepon. Itu duit beak rokok ge teh boga. Kitu mata kan ulah maksakeun kana ulin teh. Utamakeun heula kosan bayar. Terus naon heula bayar nu kapentingan, bobogohan nomor sekian. Geus aman we atuh sabaraha butuhna cing? 700.000 ya. 700.000. Alah, kewe atuh ka imah nya. Siap. Ya, Bener ka imah. aya. Bener engke. Kena naon? Teu naon ke telepon we nya. Ka imah ieu urang aya perlu heula kaharep ah. Siap. Nya. Pokoknya Siap. iya wios hampuran. Kalem we kalem. Nuhun ah. Engke ka imah nya umatnya. Ya, siap. Jadi sore teh nya asal leuleus ieu teh poe teh setengah genep. Si Adi teh jadi moal nya ka dieu teh. Jangan telepon heula lah. Teh mana euy muka merek kabar cenah mun ieu mah rek jadi mere nginjem duit mah. Tapi ayeuna can ngabara. Aduh, mana pulsa saeutik deui, kuota eueuh ieu teh euy. Parah. Naon ieu teh? Dokter ini. Alah, kau beneran kerek ke bieu diomongkeun. Halo Di, Halo, A. ka dieu mah. Nya ayeuna kayaknya. Urang kaburu tunuh. Momen tunuh teh urang masuk hayang ka WC. Siap, urang ditungguan ayeuna. Angkat. Aduh, masih kena di jalan deh ngadon ke Nagog. Nah, tungguan dulu nih. Sakedeung. Assalamualaikum. Salam, tah si Adi. Kejero, Dik. Kejero.
Assalamualaikum. Damang bro. Damang. Ampun aya keur meuli heula kopinya. Siap. Kumaha tadi teh kumaha cing balikan deui tadi teh jelas da keur di jalan mah teu pararubu urang teh. Nyapan tos dicarios. Hmm. Kang Artos Mayar kosan. Heueuh tah kitu euy matakan urang nitah ka imah teh nya sarua urang oge keur lieur euy. Jadi ayeuna mah urang seurik babarengan we.